Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Majtama'a tepati-pati kumpul saha kaumun hiji kaum pi baitin di hiji imah min buyutillahi tina pirang-pirang bumina Allah. Yasluna hana maca itu kaum kitaballahi kana kitab Allah wa yatadarasunahu jeung ngadaros ieu kaum kana kitabullah bainahum di antara kaum illa nazalat angin turun alaihim ka itu kaum naon sakinatu katenangan wa ghasyiyatuhum jeung nutupan ka itu kaum naon rahmatur rahmat wa hafathum jeung ngubeng ka itu kaum naon al malaikatu malaikat wa zakarahum jeung nyaritakeun ka itu kaum sallallahu Gusti Allah piman ka makhluk indahun wa tetep di Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Abu Dawud. Ma ijtama tepati-pati kumpul saha kaumun hiji kaum. Fatafarraqu tuluy papisah ieu kaum an ghairi dzikrillahi hana tinalian eling ka Gusti Allah. Wa sholatin sareng maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ka annama angin seolah-olah illa ka'annama angin seolah-olah seperti anji pati himarin marebutkeun kaum kana bangke himar wa kana jeung bukti naon zalikal majlisu itu riungan alaihim ka itu kaum teh hasratan eta jadi karugian. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah katam piti Abi Hurairah mahtalato teu pati-pati pacampur naon hobi kacin mahtalato henteu pati-pati pacampur hobi kacinta kami biqalbi abdin kana hatena hiji hamba illa harrama angin ngaharamkeun sallallahu Gusti Allah jasadahu kana awakna itu si abdu ala nari kana naraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an katampiti mazdadah henteu tambah-tambah saha rajulun hiji lalaki min sultanin tina rajana naonana kurban deketna ila dada angin nambah-nambah minallahi ti rahmat Allah naonana dan jauhna wala kathurat sareng teu ngalobakeun naon atba'uhu pengikutna itu si rajul ila kathurat angin ngalobakeun naon syayatinuhu pirang-pirang syetana itu si rajul wala kathurat sareng teu ngalobakeun naon maluhu hartana rajul ilastad angin leuwih banget naon hisabuhu hisabanana itu si rajul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Hanadun Imam Hanad an Ubaid bin Umar katampiti Ubaid bin Umar mursalan na hadis mursal mastafada henteu ngalapaedah sahal mukminu jalma mukmin ba'da taqwallahi ta'ala dina sabada taqwa ka Gusti Allah ta'ala khairan kana anu leuwih alus min jaujatin sholihatin tinimbang hiji bojo anu soleh in amaroha lamun nitah itu si mukmin ka jaujah atau athu makan turut ieu si jaujah ka mukmin wa inadoro jeung lamun ningali ieu si mukmin ilaiha ka itu jaujah sarathu maka ngabungahkeun ieu jaujah ka mukmin wa in aqsama sareng lamun ngilir ieu si mukmin alaiha ka ieu jaujah abarathu maka nyieun kaalusan ieu jaujah ka mukmin wa in ghaba sareng lamun eueuh ieu si mukmin an hati itu jaujah nasohathu maka ngaraksa ieu jaujah ka mukmin fi nafsiha dina awakna ieu jaujah wa malihi sareng hartana ieu si mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah ba'atha teu ngutus sallallahu Gusti Allah min nabiyyin ka hiji nabi walastakhlafa jeung teu ngajenengkeun Allah min khalifatin ka hiji khalifah illa kanat angin bukti lahu eta tetep ka Gusti Allah naon bitonatani dua kumpulan bitonatun sakumpulan ta'muruhu anu nitah ieu bitonah ka Allah bil ma'rufi kana kaalusan wa tahudduhu jeung nyokot ieu bitonah kana ma'ruf alaihi ka Allah wa bitonatun jeung sakumpulan ta'muruhu anu nita bitonah ka Allah bisyarri kana kagorengan wa tahudduhu jeung nyokot bitonah kana syarr alaihi ka Gusti Allah. Pal ma'sum mangka ari jalma anu diraksa maneta jalma asamahu anu ngaraksa ka eman sallallahu taala Gusti Allah taala. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari.
ma baina henteu aya eta tetep ma baina baiti henteu aya eta tetep di antara imah kami wa mimbari sareng mimbar kami naon raudhatun hiji taman min riyadil jannah tina patamanan surga wa minbari sareng ari mimbar kami ala haudi eta tetep dina talaga kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Ma'asyara henteu netepan dina dosa sahaman jalma istighfar anu menta panghampura ieu iman ka Gusti Allah. Wa in adas jeung sanajan balik deui iman fil yaumi dina sapoe sab'ina kana 70 naonana marrotan balikanana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Bakrin katampi ti Abi Bakar. Ma baina nafhataini. Ma ari lalakon baina nafhataini anu tetep di antara dua kali tiupan arbauna eta 40 tahun. Semayung zilu tuluy nurunkeun sallallahu Gusti Allah minas sama'i ti langit maan kana cai bayan butuh nah maka jadi jalma-jalma kama saperti kamayan butuh saperti jadi naon al-baqlu lalab walaisa sareng teu aya minal insani eta tetep ti jalma-jalma naon syai'un hiji perkara ila yabla angin buruk ila adman wahidan angin hiji tulang anu ngan hiji bahwa jeung ari itu adman teh ajbud danabi eta tulang tungir wa minhu jeung tina itu ujbun yurakabu disusunkeun deui naon al khalqu makhluk yaumul qiyamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatib Imam Khatib wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Ma usibah teu dipaparinan ma usibah henteu dipaparinan cocoba sa abdun hiji hamba ba'da zahabi dinihi dina sabada leungit agamana ieu si abdu bi asyadi kana leuwih banget min dahabi basyarihi tinimang leungitna paningalina ieu si abdu wa ma zahaba jeung henteu leungit naon basyarahu paningalina ieu si abdu naon basyaru abdin paningalina ti abdu pasobaro tuluy sabar ieu si abdu ila dakhala angin asup ieu si abdu al jannata ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatib Imam Khatib an Buraidah katampi ti Buraidah. Wallahu a'lamu bissawab.